pisen kieu karek turun ka lapangan. Cik ieu saha nu can malayar teh. Tah, ieu nu can mayar teh. Si Ogut ninganan. Si Ogut ningan nu can mayar teh. Utangna 7.500 deui. Ieu. Kamari ngabohongan, muji-muji. Ajarkeun euceuk geulis. Terus berbulan-bulan can mayar, pokona pe era kudu neang si Ogut ieu kudu katangi. Jeung angin garade kieu di bulu mata. Lujeng naon, Mang? Biasa we bersih. Kamana Mang Odi? Biasa we patroli. Oh, mau lah Mangga. Mangga tuh. Lujeng. Cepot ngaranna anak Semar muka koncara. Atuh. Nis tadi isin kieu kampung teh. Budak Yang euy. Anak. Baileut euy. Ini ngawayang. Saha kaula jak keun tengkeun Dewek cepot yang. Iya. tak Aish. Angin tong gelebuk wae. Tapi biasanya lamun gede angin cekolot mah dek halodo. Lamun halodo mah berarti bakal loba piduiteun ke cara nama. Aduh. Aing mah euy. Suwe ke cara nama. Wah, ieu mah euy. Beureum keneh. Siga tanah kuburan wae beureum keneh. Ieu jelema gawe ya. Obatin cicing di imah teh jadi kieu ya. Jaya ka batur. Awas ya. Kieu cara nama kudu dibaledogeun deui ya. Soalna ieu bata beureum geus ngabikeun dewek sial euy. Isu keneh geus jatuh atuh. Jatuh harga diri kieu cara nama. Aing mah kotor atuh. Masuk bro. Puas ya. Kehe teh. Saha nu wani mau ka dewek? Paraseuh ieu. Mun kapangi beak tah. Jelema teh geura yang dewek euy masuk angan wae jelema teh.
jelema teh arareueuh kieu. Tagih hararese teu cigah keur nyokot mah amis cigah gula. Tempo ayeuna harese mayar pait tangse cigah uyah. Alah, aing mah saha jelema nanya euy. Kotoanianan moal hancip baju kut tapi ka baraseu kieu aduh. Aing mah Da tempatnya ngeunah nih, tapi da loba tagihan keneh ieu teh. Uluh. Geus beurang ah. panggih jelemana ajak galungan takut dewek ke tuman deui lah. Cemila, Mang Ude. rekamana teh ringkit kitu? Kumaha ece we da ece mah? Dicalang atuh. Eta Mang Ude kunaon babaseuhan? Geus mandi? Ih, Heuh tadi teh dewek teh keur cicing sisi balong. Dara anu nimul geura puguh deui baraseuh tuh ah. Aing mah mun kapanggih teh jelemana diajak galungan tah. Tuman teuing. bongan saha atuh jeung cicing di sisi balong? Jadi baseuh. Pandewek teh keur ngaso, ceu. Tengah poe mentereng kieu. Nya puguh ngeunah atuh. Kana poe tangkal aya balong ngaso alah. Kebeneran. Ningali si Ogut henteu? Si Ogut. Kela. Teu ningali, ceu. Ece nanengan si Ogut ieu teh. Can mayar hutang ka ece. 7.500 deui ieu teh. Meni 7.500 oge ditatanyakeun atuh, ceu. Ai Mang Udi 7.500 oke. Duit. Geus ah lieur ngomong jeung Hansip cigah kieu. Teu ngarti. Cemila. Cemila. Aduh aing mah euy. Depan dewek teh euy keur kanker ieu teh. Alias kantong kering. Cemila, tungguan. Kang Ogut. Naon? Cenining biasa di kos hewan. Bade ka mana Cenining ya? Biasa bade perawatan apa nining teh ameh henteu ngarandak wae. Hayang atuh jiga batur, boga salaki, ameh ayeuna manguruskeun. Alah, cek Ogut mah keretan Cenining jigah kieu mah teu kedah perawatan deui. Karena numutkeun kacamanon Ogut, Cenining mah geus sempurna atuh. Alias herang mencrang bae naon rekom. Tinggal kembali deui meureun milik anu naon teh cek sepuh mah encan cunduk kana waktuna, ceu. Ngomong-ngomong bicara ogieun Cenining teh sapertos kumaha tah sugan we atuh Ogut bisa ngabantu. Pokona mah bade ngkuku maha oge. Nu penting mah ieu Kang Ogut. Wit, bos. Aduh. Nah iya. Geus kana bos deui Cenining ongko tadi cenah neangan pisah laki nu bener. Kari-kari enak hayang bos. Bos mah ieu loba duit. Pastina bisa ngabahagiakeun Nining. Nu kamari teh geuning cek Nining. Bos mah loba duit, kahayang Nining pasti kacumponan. Kacumponan sih kacumponan, ce. Cuman kan bos mah aduh nu ngaranna loba duit. Tangtu bakal naon teh pangrasa loba duit teh. Salingkuh teh. Pamajikeunna 2 teh, nu 3 teh, nu 4 teh. Emang dah kitu di madu, di Candung disebutna. Enggeus lah. Ayeuna mah pokona mah Nining mah hayang bos. Teu paduli edek nyandung. Dek boga pamajikan sabari jikeun bae, nu penting mah bos. Cik atuh bantu atuh. Kek Nining dibere
persenan. Oh. Lamun kitu mah. Bieu aya nu ngorebat ieu, na pikiran Ogut. Jadi kieu, Ceu. Kebeneran 2 bulan ke tukang, Ogut teh boga kenalan. Mun teu salah mah manehna teh bos kopi. Tah. Ieu nu dibawa ku Ogut itu kopi. Kebeneran bos kopi eta teh loba duit, Ceu. Ngan manehna teh anyar di naon teh? Anyar ditinggalkeun ku pamajikanna kali 2 bulan, Ceu. Beunghar, Ceu. Tah, eta aya geningan. Lain di kamar atuh bejaan nining. Aduh, komo bos kopi pasti saleungit lah. Cek atuh kenalkeun. Kenalkeun. Gampang masalah eta mah atuh Cinining. Jeung Ogut mah segala sesuatu pasti tangtun beres. Asal kudu aya timbal balikna. Kontribusi Jang Ogutna seperti kumaha. Gampang masalah bos eta mah enak langsung dikontak langsung ngurunyung ka dia tuh. Kumaha kontribusi nanya Ogut? Soal kontribusi mah gampang. Anu penting Kang Ogut pangneangankeun lah bosna. Aduh kuku ke pangneangankeun. Geus teu kudu teangan Ceu bos mah. Geus nyampak. Tinggal Ogut meureun ngurunyung ka ditu. Bos. Aya jana herang di kampung dewek bakal ngurunyung ka dieu. Langsung tina kanan tah Ceu. Asa kudu ngarti kudu aya uang jalana, lancar, aman, sejahtera. Beres ka ituna. Iya mah gawe acan ongkos yang ayeuna kumaha ieu teh. Ku zaman ayeuna mah Ceu tanpa leleur mah jalan seuseut kasebutna. Aya adek we bos makaning bos teh wah beunghar. Tanahna di mana-mana, kopina seungit atuh. Kumaha nya ieu teh? Boga duit salamar-lamarna keur perawatan. Alah Ceu, masalah perawatan mah gampang atuh. Pan kete meureun lamun eueuh jadi tina kanan jeung si bos eta. Meureunan si duit teh bakal murudu Ceu. Mangklung gitu tah teu kudu dipedolan. Nganterkeun sorangan. Kabahayang sok Ceu bisa perawatan leuwih geulis deui, leuwih herang deui. Kudu bae nonerkom Ceu. Tah, bener pisan eta. Yang geus atuh lah. Ieu salamar-lamarna deui keur perawatan ieu. Tapi keun bae lah. Ieu keur Kang Ogut nya. Tapi kade ye, bosna kudu aya. Gampang atuh Ceu. Aduh, ayeuna disebut si duit berem. Ikhlas teh teh. Ikhlas atuh. Ridho teh. Ridho. Tambahannya tuh Ceu. Ah, geus tah. Sakitu lang eta eueuh deui. Mudah-mudahan cing barokah yang Ogut ya. Amin, sok gara gawe lah. Pangneangankeun bos anu kasep nu loba duit pokona mah keur nininya. Siap Ceu. Pokona mah Cinining mah ti mulai ayeuna naon teh disebut teh diuk santai teh. Ngantosan kabar ti Kang Ogut. Kabar baik, kabar anu bagus teh ningan. Siap. Ya. Nyatu kitu mah tuh Ogut dikanton heula nya. Siap. Pan langsung ka bos. Oke. Atau kamu ditungguan nya. Siap. Ulah lila. Moal atuh. Mangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Kebeneran Cenining. Iya pesanan Cenining tuh sumping di luar negeri. Aduh Ceu, kumaha atuh sigana mah moal ka ayeuna. Di cancel heula kumaha? Heis, teu bisa kitu atuh. Apaan ieu teh pesanan ece. Teu bisa ingkar janji. Pokona ece mah kudu ayeuna. Ieu pesanan kudu dibawa. Geus digalang ieu teh ku ece. Ah, Aduh, kumaha atuh nya Ceu? Sebenarnya mah sih geus aya bieu teh, duit teh. Ngan panggil jeung si Ogut. Pake muruhan lah si Ogut. Dek teh duda, Nining. Coba duit atuh da. halah. Pokona mah ece mah teu hayang nyaho. Dek si Ogut, erek duda, rek bujang, bodo amat. Pokona mah ece mah ieu kudu ditebus. Teu hayang apal. Aibe panggil jeung si Ogut di mana? Eta Ceu, bieu teh panggih di hareupeun kebon Haji Ating. Emang nek naon? Nanyakeun si Ogut. Bogoh ka si Ogut. Bogoh, lain ku masalah bogoh. Si Ogut teh eta teh buronan ece. Geus bulan-bulan teu panggih jeung ece, teu mayar hutang eta si Ogut, diteteangan ti kamari meuni lieur tah ece teh. Kela.
emang sabaraha hutangna? Ari masalah hutang nama 7.500. Aduh, ece, nakumaha merenya. Pira duit sakitu atuh cing lah. Pira-pira weh. Ulahnya pirakan duit. Tinggal batikna eta teh 7.500 teh. Lain, nah eta ujung kasih ogut. Nguruhan naon kasih ogut jeung tunyatanya masalah duda. Jadi kieu ce, pan apa meureun teh tandanya. Nah, si Ogut teh edek mere bos. Bos beunghar, bos kopi cenah. Pokona mah loba duit weh. Tah kuninting teh diburuhan si Ogut teh. Oh gitu. Atuh pan sarua. Ece oge randa. Atuh ece ge hayang atuh ari duda beunghar komok bos kopi mah. Atuh kumaha atuh carana? Masalah eta mah nya tinggal kasih Ogut atuh carana mah. Teangan si Ogut. Nya. Yang geus atuh ayeuna mah meumpeng si Mila geulis keneh. Arek neangan heula Kang Ogut. Arek neangan duda bos kopi anu beunghar. Bye. Dasar tanda atul teu kaopan hidupna teh. Alhamdulillah. Memang lamun non teh budak soleh masuk digampangkeun segala sesuatu teh. Tapi anger tanggung jawabna gede ya. Kamana neangan bosnya neangan duda. Diteana bos. Anu kasep nu soleh nu beunghar. Berat ya anger. Soalna dua, yang BRT hiji, yang ceuning hiji. Aduh. Kebeneran si Ogut tinggalan. Ogut? Cemila geningan. Ogut, aya perlu heula nya, ketap. Ogut? Reka mana? Cicing heula, main lompat-lompat wae. Aduh. Cek. Kosong poe ayeuna mah. Masalah hutang mah tenang, ku Ogut diberesan. Swear. Lain masalah duit. Lain masalah duit. Ayeuna mah kan leuwih penting. Oh. Penting kumaha, Cemila? Heueuh kieu tadi teh. Cenah Kang Ogut bejana aya bos kopi, bos beunghar. Oh, masalah bos. Apa ti sahari euceuk? Eta bieu panggil aja si Cenining. Cenah ngomongkeun Kang Ogut eukeun neangan bos kopi beunghar. Terus nah urusan jeung Cemila itu kumaha Cemila? Apaan Cemila teh? Randa? Kumaha atuh carana? Pan Cemila ge hayang bos. Oh, maksudna Cemila anu geulis liri ibarat naon teh bentuk body anu jigah biola ki oman hayang bos gitu maksudna. Gampang pisan atuh Cemila. Kumaha atuh carana? Linta tadi ngomong gitu atuh. Jadi kieu kabeneran Ogut teh kenalan ti 2 bulan ka tukang teh bos hungkul. Alah. Bos beunghar. Bos kopi. Bos cacing. Bos pare, bos enteh, aya. Dek milih bos nu mana? Eueuh. Di antara 4 eta tah. Cemila mah hayang bos cacing we memang keliat. Tiga Cemila. Main goyang gitu, Cek. Goyang dong. Gampang atuh, Cek, masalah eta mah. Pasrahkeun ka Ogut.
Tapi merenannya kudu belan ari cenah naon oge. Kudu belan gitu tah. Belan. Ngarti teh kikituan teh. Belan teh naon? Aing mah. Apa teh belan? Gelis bodoh emang dicoplokeun tah beheung teh. Alah, gehel teh. Jeung dicoplokeun beheung meni lino ieu teh ah. Atuh da meni gelis bodoh atuh ku ata apa belan. Aduh, kumaha ieu teh? Heuh sok ena mah ece mah teu ngarti. Belan teh kumaha? Kumaha we carana? Kieu ya. Cemila anu gelis, ieu nya anu beunghar, pan cemila teh hayang bos. Bos anu beunghar, bos anu kasep, bos anu soleh, nu nyaah. Tah, kontribusi jang ogot seperti kumaha. Da meureun ogot ka itu ka dieu teh make bensin. Emang ieu suku tina awi? Kontribusi teh sok kumaha carana sok balakakeun. Aing. Ieu kieu cuy. Pokona mah masalah bos, ku ogot dek diberesan. Pokona mah aya bos spesial jang cemila. Poe ayeuna keneh wae, dangek ayeuna ogot dek ngajius ngajorojos. Alah, bensin atuh, kudu ngarti atuh ceuk. Halah, gampang atuh. Agut. Mang kumaha gampang. Halah, anu kieu lain, Aden. Tah. Ieu. Atuh ceuk moal dibikeun atuh kumaha itu urusanana. Teh heula ieu. Ieu dibikeun. Bos kopi kudu aya di dieu. Komo lamun aya bos cacing mah. Siap. Rek bos kopi, rek bos cacing, pokona mah bos jang cemila mah khususon dispesialkeun. Atuh murid ya. Mantap Aden. Dah. Si duit berem. Masalah eta obos perbosan. Pokona mah cemila tidangak ayeuna antosane kabar ti ogut. Masalah bos. Gampang ke kakang ngurunyung. Nice, bagus Ogut. Ya gitu mah tuh ogut dek langsung bergerak ya cinya. Siap, Aden. Jadi pesakanlah kuno kasep. Oke, Aden. Hatur nuhun ce. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Aduh hutang lu 7.500. Kumaha ieu teh?